kabeh oge bersih seperti Bapak Tani melak pare nu dipelakeun pare tapi nu heula jadi mah bebeluk jeung jukut jeung jukut anu teu dipelak gedena teh meuni leuwih bakal jararadi jeung ngagede-gedena teh sok ngaleuwihan nu dipelak eta teh sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih inung bapakna sok ngadoakeun cing soleh cing bener cing bageur sing cager tak eta nu dipelakeun ku inung bapakna tapi kade aya anu jadi dina hate jelema tanpa dipelak naon pakai meuli baju aduh gede gaya iki si salin malah nya kawas banar bawah tah karpia tah anu penting orang mah hiburan heuh hiburan heeh jangan lupa oge tanpa hiburan awas kade leueur sakabeh jelema nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih kabeh oge bersih seperti Bapak Tani melak pare nu dipelakeun pare tapi nu heula jadi mah bebeluk jeung jukut anu teu dipelak gedena teh meuni leuwih bakal jararadi jeung ngagede-gedena teh sok ngaleuwihan nu dipelak eta teh sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih inung bapakna sok ngadoakeun cing soleh cing bener cing bageur sing cager tak eta nu dipelakeun ku inung bapakna tapi kade aya anu jadi dina hate jelema tanpa dipelak naon diantarana syirik pidik jahil kaniaya iren panasen bedegong rurumpak kupat simuat uju gria takabur nyaci maki tak eta jukut-jukut anu jadi tanpa dipelak mun diantep ngagedeanana leuwih tinu dipelak eta teh bakal leuwih kandel eta teh murukan teh jadi kun payakun teh sarua bareng hade jeung goreng ngan goreng sok miheulaan panggedena goreng miheulaan halus bener Bapak Tani sok ngaramet lamun teu sanggup ngaramet muruhkeun ka batur kasaha rumatak mun anak hayang jadi soleh mun teu bisa kadidik ku inung bapa pek sakolahkeun jeung pasantrenkeun ya lumatak realisasi tina sedekah bumi ieu teh lobakeun barudak cenah sarakola tur masantren supaya engke kahareup bisa ngelola ieu masjid anu sakieu mewahna gerak giringkeun ka kiai bener Kang sarana geus sadia kantun weh ayeuna barudakna sabab ieu nagara teh ngabutuhkeun nyaeta sumber daya manusia nu berkualitas anu handal bener teteh moal teh kopi we cicing lanan inume ku si lain ganya tong dicarekan Kang karunya nu sarua usaha jeung aing sarua teh jeung urang usaha teh ieu urang pamulihan sajabana tinggal wujudkeun tina kokohna persatuan jeung kesatuan dina peuting ieu ibadahna gede bisa mukakeun lapangan kerja naon lapangan kerja diantarana
Apaan itu tinggali naon ngeunaan ekonomi anu dagang anu jualan loba ngajajar anu apaan dagang eta teh milu hirup oh bener teu saeutik ibadah teh teh ibadah gede nya Kang heeh bener nu uca anu usaha keur maraban anak pamajikanana dibelaan teu hees sarua jeung aing anu jualan bener ibadah gede itu laras tah sejarah ti para wali nepi ka kieu kumaha nya oh ningkatkeun perekonomian rakyat dia ya melalui hiburan wayang hiburan wayang pan tenang karasa urang ku sadaya alah maralak aya hujannya bagus ya keun bae barokah teh teh barokah diarep-arep ku tukang tani mah teh diantos-antos ku sadaya pan ngomong ku ahli tani mah wah ahli tani mah nu rek melak pare heueuh bawang kacebor bawang deui oh bener kene da usumna ayeuna mah geus waktuna heeh da kuat nyarangna nepi ka wayah kieu meureun laras siap-siap sakitu oge namurukan hujan ngiuhan heula ngiuhane hujan mah nya alah akang aya nu ngecep eta da teu jadi matak atuh aya saha apana wulan apana wulan Apana alhamdulillah apana panici wulan nuhun apana wulan di bapak panitia nyecep laras nyecep jajak kakak kaluhur nasira nuhun ya bisi bade akang kapusir daya eta alah ongkosna boga ongkosna ye euy ah bisi bade kapusir daya nuhun apana wulan ti bapak panitia ye ah laras mudah-mudahan panjang yuswa agung Amin. milik amin heeh alah namurukan teh paingannya panas di tadi wah heeh bayung yang paingan panasna teu katulungan di burang keneh tadi harudang bayang yang Ustad Ayub ka dieu nya aya heeh ai suka teh jauh kieu Ayub aduh aya Pak Ustad Ayu heeh pengalaman nepi ka kieu ye oh pengalaman urang we heeh ari akang alah pengalaman apa nepi ka kieu nya kan mudah-mudahan saeutik hujananya nyawa mugi-mugi we ulah maralake wungkul gitu ah maralake ngene da aya wengi enjing mun isuk pek cing gede nemea nonton akang di urang dieu gampi nyarang mah karing kalegaan deklit ngalegaan teh puasa moal marala kena hujan ulah bocor atawa syaratna teh newak anak bangkong di kumaha akang teh gantungkeun luhureun pantok oh geura pek moal turun nya bangkong nya moal bangkong mah heeh dari gantungkeun dari hujan mah anger we hujan mangernya gebret eta mah ngagantungkeun hansip eta jangkrik muni ngeleketek ke kain kana tongong kana suku heeh di dieu teh loba Kang jangkrik heeh lah jang Kang urang ngadoa mudah-mudahan bae ieu masjid anu parantos diresmikeun sumuh kantun ngamakmurkeunana amin kantun ngamumulena kamu mulainya nya tadi siang tabligh akbar Bapak Kiai Haji Ayub Dr. Anes Ayub laras di Kuningan Lebak Wangi Lebak Wangi sering ka dieu aja masyarakat secara rumping tadi iya Dr. Haji Ayub sumuhun hah laras kalayan ngawilujengkeun ya ka urang Brebes parantos kengeng pamimpin anu anyar menang milih rakyat menang nyaring rakyat kantun ayeuna mah nyumponan janji-janjina sumuhun nya dina waktu kampanye teh tadi mah dina waktu kampanye menta ka rakyat menta dipilih tak ayeuna mah kantun rakyat nu menta buktikeun janji-janjina teh lan
itu laras buru-buru helakeun jalan ye kurang sampai ka ruksak ye duh ngerakeun sarana jalan makan. sarana urang Bandung butuh bawang teh ka dieu Pak wah dewek butuh bawang teh ka dieu ke mah ka dieu oh Pak Haji Nur Rahman laras jalan geus leucir mah aing mineng ka dieu ka Pakuwu Matris naon Kapuyu Pakuwu Madris laras iya nuhun yang bulan nggak gede aja hujan teh Tuh. Elah sok jangar nih kakak hujanan teh nya tukang raja mah kurang sare urang mah lain di Jawa Tengah mah pan wayang kulit ayeuna urang dieu mencinta karena wayang golek nuhun si goreng di dieu teh Sunda bisa Jawa bisa biasa palalinter urang dieu mah deuleu sunana sae ai Jawa mah puguh wilujeng daluk lan wilujeng midanget kaken lakon ingkang menika sugeng daluk sugeng dalu apa kage mah buat minang ngan ai di Jawa Barat memeureran ku A wah ai Jawa Tengah mah ku O bedana teh kitu surep doto pitono handenggi kang kae koa di doso purwo Raden Naryo Brotoseno moro jol moro kononon kolor morosot doso nolol alah nong tot bool alah bedana teh ku unggul baheno bari bolotot bari nyemplong nah gitu jang tahan bari nyemplong alah eta kebenaran ieu waranggono na aya waranggono waranggono kedua mau di Jawa mah waranggono oh di urang mesinen Jawa mah waranggono wilujeng kitu ka Bapak Dalang Entus di Tegah di Tegal Dalang Mantep Sudarsono nya besok Bapak Dalang Anom Suroto Nom Suroto Joko Edan dalang Jahaho pandi dieu Ayub mah kudu Bayu Aji dalang teh dalang kamari aya dina TV nih Bayu Aji Bayu Aji teh lakon kumbakarna Lena nya yang bulan tak kitu euy urang ngadoa puting ieu nya sae akang teh mudah-mudahan paranyang Yuswa arageng miliki na tani na cing langkung mucek ieu kapetik Amin. hasil kala buahna amin kaala buah namanya cangkangna piceun alah loba CS na ya si Cepot mah di dieu wah di dieu mah akang maloba baraya ngan ai di Jawa Tengah mah Jawa Tengah Jawa Timur si Cepot teh Bagong ngaranna teh Bagong ngan bungsu di dieu mah deka Cika di Cepot mah gareng teh Cika tah kitu heukeun bae da eta mah teu nyaho lahirna tanggal sabaraha-sabarahana teu nyaho nya urang ge lahir akang teh apa tah kitu euy ciri khas mudah-mudahan kapayun tiasa tepang deui hapunten amin bilih beda cara sareng urang dieu beda koki beda masakannya kan ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana teh apaan heuh sumuh gitu alah yang dewe keur ngigah heula sagedeung sok atuh geura disalin salin heula sagedeung Salin. geura salin ngaranna gaya sok buru-buru atuh salin lalaki mana teu mode awewe tadi dicecep ku panitia nya pakai meuli baju weng nya aduh ini gaya ini si salin malah nya kawas banar bawah tah karpil tah anu penting orang mah hiburannya heuh hiburan we segala rupa oge
tanpa hiburan Awas atuh. Kade leueur. Kau jangan. reur Leueur make karpil teh ari hujan mah. Omat ulah teh dikenangan Nah, Kang palai dikenangan gitu. ulah cara tadi giningan dikeplos-keplos era Oh nya. ulah gitu orang bisi dewek ngamuk ke dieu Nah, Kang palai isin dikenang. ku Pak Haji Nur Rohman Ah, tukang tenan. nya donatur ieu teh Eta teh. pangageungna Kacan pakuwu pan. can pakuwu apana wulan Apana bulan. wah sararea para pemuda para pemudina Nya. istuningan rempuk jukung sauyunan sabilulungan teh nyaan Gotong royongna teh bener Kang di. jadi suri tauladan ke desa-desa nu sejena Sumur. dina sagala widangnya bisa ngawujud Sangawujud. pangwangunan anu sakitu megahna Sakitu wegahna. heeh kantun ngamumulena Masjid At-Taqwa. ya kudu dibayar ku dewek Lain. Da atuh tukang kenang teh capeun. Mayar ieu kegal teh kudu tar. oh saha atuh anu digawe teh capek Dage. Ai digawe maka bege capek tapi pan kudu aya buruhanana. Kudu aya buruhanana. sabaraha sabelekukna Sabalakuk seperti oh apa dina jaipongan mah aya belekuk aya bangpong aya bangpak Mana nu kapake? udah ieu bangpak tulak bantingkeun mundur maju jaipong blekuk kayak gitu blekuk kita sabelekuk gitu teh sabaraha teh 20.000 sabalakuk. 20.000 sabelekuk 20.000 sabalakuk. 2 kiloan oh bawah. sakitu Nyata sakitu teh 20.000. lamun 2 kitu 40. lamun 3 kitu 60.000. lamun kitu na ngerecek Atuh kumaha loba ngabalakukna. Kari ngitung paneri sok meuli dewek sabarahaeun Kang teh. 100 ribuan Nah, saya tik-tik teh ngitungan 5 balakukeun meureun. 100.000 teh 5 belekuk Kan 5 balakukeun atuh. Da moal karasa juga. oh 5 kitu Heeh. Wangesang-ngesang oh lamun ngeunah tuluikeun kode duit Bapak Neuri oke Boleh. cobaan Lin. Bere 5 balakuk 100.000-an. Lumayan yang meuli bawang. nah teu kudu meuli da ngagerantung Meuli ogot. Sok 5 balakukeun nih. Siap Kang. Dulang hati. Mundur, maju. Singso. Gas. nah siling teh Nges. Hantem ya tuh. Beli lagi pan 100.000-an jadi 5 balakukeun. or apan dina MOU Naon? Memorandum of Understanding Naon dina perjanjian? kesepakatan teh ceuk dewek lamun ngeunah tuluikeun Teu bisa. duit paneuri Kudu perjanjian. nah sia teh meuni blon Kudu perjanjian deui da can diteken. dasar idiot Idiot naon da urang mah teu lumpuh. alah geus ngaborong aing Apa goda ieu mun ngaborong mah? ngaborong meuli 6 jutaan Sok wae. 6 juta teh sabaraha belekuk Ya 200 balakukeun akang teh. anjir loba teuing ngacueun Ah, mending cobaan. moal kana cangkeng gitu Moal. aduli aing ngabalik ti pamulihan sugan ngederek-dek wae cangkeng aing Kan bae daya nu gas. meuli 6.000 sok Sok 200 balakukeun. 200 belekuk Ya. oh sok sia Dulang hati. Mundur. Maju. Singso. tenang da lobanya
kudu make gaya tuh. Aduh. Alah. Kunaon? Alah. Mata kira pula Leuleus popohoan. cenah tuur leuleus. Udah pasti. Mata kira pula popohoan kayak gitu. Alah. Oh tuh kuning alah. 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 Nemborokan teh kumaha. Oh, hitung-hitung mah pene hujannya. Oh. Ini pemajikan mantep. Alah. Oh, itu si Sayub nyiksa teh. Waduh. Nah nyeret ke beng-beng kawas wayang kulit. Tapi kan nyempring gitu mah. Oh, wayang kulit kieu nya kegigir. Mula lajona ti hareup ti tukang. Wayang golek matangan ti gigir. Bebas dilihat. Bumi gunjang ganjing langit lap-lap katon. Oh. Se. Aduh, kepalaku cekot-cekot. Se. Lakone opo Bapak Dalang Asep Sunandar Sunan Kalibolena. Aduh. Kalau tiri tukang. Nun kali jabrik ah. Kali jabri kali pada gua. Nun Sunan kali loteng. Alah. Sok ari gegal teh atuh. Sok ah. Sok yang wani pasiana alas si Akang. Sihan parfum kayaknya mawati. Mararajeng usaha nanya urang dia urang pemulihan sadaya. Amin. Pararunten ka urang pemulihan sadayana sing aya wilujeng tanya. Kuras dunungan keluarga abang kuras pakai abang Pakai dagunya. sana usman sana sana usman panggang batin tetap sesayang gara-gara penghati ustad air dasar jangan Sesa tadi gitu. Nabi Marim ke Bandung aduh alah yang boyoka sore yang wangi Abdi Marim di kantor oyong di Sarawang oyong di Sarawang Alah, Lain langiran atuh suku kena batu dulu. udah jalan da wayahna. Ai sugan teh teruk sakieu jalan deui duh. Ampun. Kera salin deui kayaknya. Aduh. Alah,
Gerasalin loba cacing jalan teh cacing cacing naon. cing juralit Cing debut ya kan. cing gedebut makanya nu paeh nawar Rupai hayang bawang aja. udang aja udang aja lah mak mak ya sahaya tanya ku maneh eta emak nu buka rerendengan gitu Seperti jeung lain muhrim seperti nu geget. lah naon tinggal emak dulu emak rerendengan jeung bolon Hayang keberondong. mak dawala kamana bapak maneh dibawa ku Arjuna rek dicacak jang astagfirullahaladzim kamana ini teh Arjuna teh ke apa jang nu jelas merek dicacak cenah keur syarat neangan ilmu kayak ari ieu saha ieu tanya ku maneh saha sling Wilujeng Tepang ngaran kaula Dewa Nur Cahya urang mana kaula jauh tapi jeung maneh teh salemur tadina ti alam eueuh jadi aya tina aya bakal eueuh deui sarua sajajar jeung kaula mak cepot tuduhkeun ka mana lompatna Arjuna ku abdi rek dibeurik ku abdi dek di Pulasara nya ge parantos jadi wujudna da puguh bapa abdi hade goreng oge aya wajar meureun anak Mulasara kanu jadi bapa Nya perlu wujudna ngan ieu abdi teh kaget nah emak bet rerendengan kieu muni jeung budak ngora jangan saya kesedih muni kawas nu teu aya kasedih bapa abdi maot teh nya bawa tertawa di atas penderitaan orang lain betul. saha ieu mak ieu teh bapa maneh salaki emak jang caroge emak bener ai abdi paeh teh geus lila ieu teh seberapa tahun cikene oh jadi bapak mau teh majo nikah deui we pak mak numutkeun ti Pak Uyud Busser Penelitian kronologis mode kieu teh mak bakal terlibat ye bakal loba pertanyaan mak di pihak polisi sabab Purkuntu karitunggul lar gagak karitunggak leungit bangsat aya paling boa-boa ieu teh aya pembunuhan berencana ari kieu jadi nama. ayeuna Semar cepot dawala dipaehan mak kawin deui aya permainan mah jeung juragan Arjuna ieu ada main juga apa ieu kacurigaan teh bakal timbul ieu gede ieu Termasuk perselingkuhan ya mah. sabenerna bakat tingku nyaah ka maneh nyaah ka abdi mah lain kitu atuh kumaha kronologina pangna nyaah mak teh jejeritan menta tulung salaki mati anak korban nepi ka peuyeut mak teh jang lajeng kurunyung teh ieu lalaki kasep lain ku kasepna mate kapelet teh jang ieu teh maksa bogoheun ka emak ngan ku mate kieu cekeng lamun anjeun nulungan ka kaula mangga kaula daek jadi salaki asa pangyageurkeun anak nyaeta maneh asta jeung dawala kitu mate kaleuwihan
maneh teh dicagerkeun teh ku ieu syariatna jadi mate mung jalir janji da bapak maneh geus maot moal aya nu tanggung jawab da kawin mah acan mate jang nya atuh wilujeng ngae kitu mah abdi rek nyingkah ti dieu ma wilujeng sasonoan sareng budak ngora pada bulan madu bener abdi bade mios ti dieu moal nyarek eta mah dahak mak parantos jadi janda ieu abdi geus kaula we aku bapak saterusna ya moal Semar teh buruk-buruk papan jati hade goreng oge bapak kuring anu ngurus ti leuletik nepi ka sagede kieu teh Semar najan aya keur ganti na moal acara jeung manehna eta anu nyaah ka abdi ti leuletik kaula dek neruskeun ka nyaah urusan di dinya ngan kuring moal betah di dieu bisi bosen anjeun ka cicingan kuring ma moal ajang moal bosen wah urang indit era kamu kesana pun ragap kan nyeri-nyeri hate aya di dieu nu jelas ieu teh bapak maneh asli ya kapan bapak kuring merek dicacag itu mah kurunganana tapi ieu mah eusina wah curiga teh mah meni geget gitu nya bapak urang pasti ya sia leumpeuh Yuni sia teh kepengaruhan yo percaya we leumpeuh Yuni sia teh dumeh itu jelema beunghar sabab Semar sempengangkeun-ngangkeun mar menyemarakan datna alam nyaksi kana hade jeung gorengna alam bener Semar iku dudu wong samanea terus sing madu trahing kusuma titising andana wirih trahing dewa kamanusan tidak percaya no way I don't believe you kan bae teu percaya ka kuring mah Bapak punyungan abdi semaheun abdi wah doraka sia ma panginten atuh nuhun maneh geus waspada dawala teu kahalangan ku iga maneh geus tobros nuhun jang Bapak nuhun dawala anaking maneh oge nuhun Bapak oge ka maneh nepi ka tega ngorbankeun jiwa ku nyaah-nyaahna ka Bapak tapi ka nyaah jeung ka deudeuh dibalikeun deui ku Bapak ayeuna bisa riung mung pulung deui ya sia kapangaruhan teh puter lidah karek sakitu geus ka doktrin tidak akan gitulah dewek mah tidak akan percaya amuan sampingna Bapak urang mah boga ciri nu mandiri bener punten bade namun sinjang sok astagfirullahaladzim Bapak mah hapunten mah nepi ka nuding goreng abdi wajar jar teu nyaho mah wajar luar biasa ai itu wujud kumaha Bapak urang tenggelan Arjuna ku abdi ulah lamun maneh mawa dendam silakan mun indit ka medan perang indit ulah dibarengan ku dengki lumampah ulah dibarengan ku dendam lumaku ulah dibarengan ku ujug eta hartina gugur memeh tempur kabongohan bangsa urang je raja urang dek diculik ya kumaha nyalametkeunana hayu anu rek nyurikna urang tewak Bapak uningati saha dina sajeroning gering Bapak lain sagering-geringna
tapi keur mikir kumaha cara jeung katang tuanana supaya raja urang salamet, nagara salamet, musuh bisa kausir. Gitu anyat salangannya nama. Ya, dalin sagering-geringna cek aing oge. Percayalah ka bapak. Paingan eta pisang diwawal-wawal tadi diterima. Ya. Da pisang na make dikotok. Dipangguburkeun ku akang ge bea. Teke lagi. Si horeng bapak teh bisa init beri cicing lumampah henteu ngalengkah. Nya. Kapal tilelep ka langit kuya paeh katiisan pireu mata katorekan nu pendek cicing dilebak sirahna mapakan mega. Ngalayang meureun budak leutik bisa ngapung gitu. Eta ngamonitor mega. Leuwih atuh leuwih ti internet kitu mah bapak aing. Wah, Heeh. Sakitu jak. Moal cukup Pak itu teh sanagara pilawaneun urang teh. Gitu. Keamanan di urang kumaha cicingeun? Tenang. Ayeuna urang bejaan sakalian. Moal cukup urang teh kudu loba batur, hayang maneh loba batur. Kantenan. Ma, kaula nun, nah heureus cai mah. kerata tahar gitu. Maksudna bakal datang semah ka dieu. Nah heureus cai. Mangga kaula nun. Lah. Naon? Kapiting itu kulub. Da boga kapiting we nanti mah isaha mo. Lajungan non je. Di mana? Anu dibeli ku si gareng teh geuning. Eta mah cocokan tina karet. Anu di bedo. Eta teh, Anu di bedo ku bola geuning baju. ngan lihat. Paingan dicook ku aing teh nyapit. Lain ku mati ketingalianan saya teh.